Manggandong anu goreng patut. Naon Hayo we nonton di saung. Ningali pemandangan tangkal cau. Iraha baru diajak jalan-jalan ke tempat wisata. Kali-kali atuh nonton bioskop. Emang na itu tasan kantos ke bioskop? Acan? Oh, pamit kitu mah atuh ku bibi pada diajak mengkontrol sareng kita ke bioskop bade moal. Hayu. Bade moal mah? ke bioskop? Bade ditraktir bukan masuk ke yang naon. Ditraktir ku si Pak? Siap, Ces. Ayo nak, ayo ayo. Beneran goreng patut kumaha rame teh nonton bioskop teh? Rame sih rame, tapi mentong kos kieu oge. Ternyata buku teh sederhananya Bi. Muhun tak pagi-pagi sarapan belum sampai tambah cikopi hidung nikmatnya luar biasa. Luar biasa panginten Bi, sanes luar binasa. Muhun tak lupa Oh nyabi, kita gaduh tata rucingan ya. tata rucingan naon tak? Naon bedana cikopi hideung sareng belum sampe. Ya jelas beda tuh. Ari cikopi hidung mah diseduh, ari belum sampai mah dibubuy. Salah. Terus naon atuh? Tah, kieu Bi. Tingalikeun sareng dangukeun nya. Ari belum sampe mah di mamam. Ari cikopi hideung mah disuruput. Bi, batu teh ageng-ageng teuingnya. Muhun pugota. Ieu teh batu pangagengna di kampung Cinumpu. Oh nyata, bibi gaduh tata rucingan ya kamu ita. Tata rucingan naon Bi? Baknya naon bedana batu ieu sareng ita? Nya jelas beda atuh. Ari batu mah batu, ari ita mah jalmi. Ya salah atuh. Terus naon? Ari batu ieu mah hideung pisan, ari ita mah satengah hideung.